Matak cenah geuningan di imah ulah aya patung. Eta teh heueuh akang. Lamun di imah aya patung eta malaikat rahmat teh moadaikeun datang. Maka ning di Da sieunneun ku patung. lima urang Patung nu mana? maksud akang patung nu mana atuh? Apa Nabi Ibrahim alaihi salam oge pan? Raja tauhid teh. Oh eta teh. Kumaha? Baheula dina zaman Raja Namrud. Ai Raja Namrud teh jeung balad-baladna teh nyemahna teh kana patung mangeranna teh. Mangerana. Pan di dinya mimiti hujah. Wah, kumaha kan? Eta patung-patung teh dipek-prekan ku Nabi Ibrahim. Tuh. Patung leutik nepi ka patung rada meujeuna. Peletrak dipek-prekan. Atuh puguh sararemplak. Anu semplak irungna, anu semplak ceulina, Leungeuna urutnya mah. anu semplak leungeuna. Panakolna teh gantungkeun ka patung nu panggedena. Raja patung mah. Pan isuk-isuk ribut. Nu ngajaga patung reuwaseun. Doh, Bebeja ka Raja Namrud itu cenah pangeran urang sararemplak. Aya pangeran eueuh leungeunan, aya nu eueuh sirahan jeung aya nu eueuh sirahan, eta nu eueuh. aya pangeran semped. Tuh. Cing teangan cenah nu neungeulanna saha? Kapanggih Ibrahim. Kepernatnya. Maneh cenah nu neungeulan pangeran aing? Itu meureun cenah tuh patung nu panggedena. Geuning itu panakolna ngagantung. Manya cenah sia goblok patung bisa neungeulan. Tah tidinya mimiti hujah Nabi Ibrahim teh. Atuh naha maknya mamake disembah. Cek Nabi Ibrahim nya. Make disembah atuh cenah. Walah kurang ajar si Ibrahim. Tewak duruk. Teh Karena poncaka itu gebruskeun. pancaka ngumpulkeun suluh di luhureun suluh dituna Nabi Ibrahim ti handap diduruk cehur. Moal teu garing tamalin. Pan pangeran jadinya nurunkeun pitulung Jibril. Ini bejaan tu Ibrahim. Nyingkah kitu eta seuneu geus deukeut. Allah. Ibrahim. Geura nyingkah eta seuneu geus deukeut. Ceuk Ibrahim teh. Seuneuna we cenah tong panas. Eta Nabi Ibrahim teh. Jibril ini deui ka itu. Ya Allah. Seuneuna we cenah tong panas saur Ibrahim. Turun wahyu dirinya. Ya nar